Jangan lupa subrek. Uhuy uhuy. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa biryaqil aliyah wa ibda'i wa bil yasar sayyidina maulana Muhammadinil muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyan adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa biryaqil aliyah wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyan adada ni'amillahi wa ifdali wa amal akhirati kana kamu tugod goda. Jadi koyahna diramal urang keur miharepna kana ridona Allah alungikeun kana kabodohan istilah matalabul ini ngaos teh wayahna alias dunya kasisikeun sabab perasaan urang erek ayeuna 20 poin deui poin loba silaturahmi jadi 20 tahun ternyata ayeuna dipupus usaha ampura ku anu di luhur kene cukup kieu alus ngajaga bisi corona kena kayak orang balik bahas mah bayana berarti dina sahaila meureun ka alifannya alifan langsung ke ngobrolan urang ngisi we ayeuna mah lahir jeung batin lahirna urang ngobrol saeureuleuh persiapan jangan eta teh persiapan tah dina lahirna berarti urang teh lapok ini PSBB mah nya oke kan sama teh kamu tong pikiran jadi dua teh ngaoskeun Fatihah sabalen ayat kursi sabah al-ikhlas sabah falak sabah Anas sabah jalana Rasul baktos di sumur teh di daerah mana? Poho deui. Geus urang itu saya tamang pieu hese wae salat hese seperti itu dia buka-buka teh ban pisan. Urang naon sadayana teh? Ruqyah. Di Ruqyah. Eta Rasul di daerah naon? Daerah Rukiah. Daerah Ruqyah. Ayo urang mah ceureuh ayah daerah mana? Gili. astagfirullah nah doa bener-bener bisa dina kataran kayak itu tiap orang arek doa erek kurangnya hareup kawetan ka kulon ka kidul ka KR komo ka kulon sunah kan usuniakeun bisikeun ngadukan yasinan atau dituduh kumaha wae urang sok nyahareup bingung kan ka kulon kemudian teh kiblat wana atayat awal nya kiblat mangga kira pikirkeun lan buka ieu kalau ngomong sakedik ge ditiup terus beres ieu sakali dua kali balik ke modal tadi ya dia teh sok orang huruf padahal lain di orang huruf saja nama gitu orang huruf baru sembarangnya sama nah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala
samawati wal ardi man alladzi yas'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wasilahna urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala cing yakin urang ditebihkeun tina sagarupa hal panyakit lahir jeung panyakit batin. Da manusia ayeuna mah sieun keneh ku panyakit lahir daripada ku panyakit batin. Nya. Naon sababna? Sok bila mana urang ngomongkeun batur, bila mana urang osok nyelek ka batur, bila mana urang dulak lelek cek hakeun mana aja bukti mana teh eta teh jangan sepele da maka gini mau apa tapi ku penyakit corona Allahu Rabbi sieun kabehanana teh lain urang nantang lain tetap sare Allah nu ngagaduhan panyawat sanajan wasilah ngalangkungan manusia urang mah tetep cing yakin ka Allah. Nah ulah loba sugesti da sugesti mah berarti bakal sedik batu lah wa euy teu nyari batur-batur majauha da sieun salaman di masjid cukup mun erek cara orang habaib mah sasalaman biasa nanti tintarang jadi baik ari balalikna teh salaman habaib nah cenah manganeun apa tuh baheula kita zaman sabaraha itu insyaallah gitu rek ulih mah cuknya pun Assalamualaikum cukup ieu kana dada tak urang mah kade mun urang hese aya pamajikan caga pamajikan insyaallah ngajere teh sia jeung pamajikan oh masa sini ya kayak ngobrol gampilnya enak orang kira lah mun tuluy ngobrol kan nu teh geus ngobrol ngupingkeun mah padahal beuteung apa tapi da ketinggalan ngobrol kawan gitu dia teh isuk judul teh alhamdulillah kana sapiring mentung sore macan da ngarep-ngarep ayeuna kan biasa nu tomak kitu mah sok tara ka bagean lamun eueuh aya mah ka bagean kan sigana mun teu disesakeun goblok ka cigana eta sigana nu diepikeun beureuna nah kasar wae emang sabodo kumaha aing we baru urang dulur hungkul urang mah nyeri hate bae batur ieu mah urang mah tong aya nyeri hate dicarekan teh kudu atok bicara ceuk saha teh ceuk mangmul apa mangmul utara itu gitu bae seseup dah gitu pun di lupa panggung kiai gitu ya gitu cari boro-boro gitu nya kurang malah insyaallah ini mah oke usah cok tingalina buka mana ieu sampai wudu nah jadi ka mana di bumi ica aya nya oh jadi hilang ini bawa sok kulaan lah sekali-sekali aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a ja'alal ma'a tahura. Allahumma ihfaz yadayya Allahumma fad yadayya mimma asika mimma asika kulliha. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari warda lillahi ta'ala. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Allahumma harrim sha'ri wa bashari alan nar. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alhu sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan mutaqabbala. Allahumma thabbit qadami ala sirati yawma tazillu fihil aqdamu. Allahumma la tazillu qadamayya ala sirati finnar yawma tazillu fihi aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal
mutatahirin. minal mutatahhirin. Cung lu apa 25.000. Mangden senabi mah dina masalahna beda ieu mah yeuh. Aya anu Allahumma ijalu mangah itu oge ieu panamah doa. Mun urang ieu nu Allahumma ijalhu apal tuluy pake ngadua tiap saban lain wudu wae saban salat insya Allah. Ade eta pake doa ku urang nya. Apalnya. Awas. Iya, enak persiapan dina masalah punten. Ke urang ieu mah urang awas alif ba ta sa mah. Tapi teu ayeuna we teu ayeuna. Ditalang. Ya, sampai ka ya. Sampai ka ya alif ba ta sa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maya. Tenang, sampai ka bismillah. Alif ba bareng saya ya. Ada diizinan sok. Ya, kayak gini. Ya cenah sana itu. Laga mau amal ya. Gapok geura. Kamu amal kamari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba Ta sa jim ha kha dal za ra zai shin sad dal ta ra ain mim fa qaf kaf lam mim nun wawu ha lam alif hamzah ya wawu alif lam sin tas jabar was sin jabar sa lam alif jabar la mim besmu wassalamu. aya nu goyang kene kade sa jim kha kha da awas ha kha al-fatihah tuh al-fatihah mana alhamdulillahi hadada. Jadi usahakan alif tiap-tiap aya alif jaban langsung berarti fa na fa alif hamas alif ba ta siga enteng tapi hese terus dipelajari mah alif ba ta sa aya heosan siliangna waos jeung waos tapi aya letah lebet kaluarga sakedik sa lamun teu kitu perubahan dina bahan berarti sa anet nya sa tapi sa digegel sakedik tong digegel rapat sakedik sa alif ba ta sa nya sa jika nu manja susu kade oh iya mun jadi salah ki katingal eta majikan katingali kancingna beula karep katingali ieu na saeutik mah ngalakeun ting naon Pak eta susu maksudna katingali malah jadi pamajikan teh insyaallah seuli caplak diajar alif ba ta sa Berarti degungkeun. Kembalinya alif ba ta sa jim ulah zim aya kene ka kuping zim ke manyao geroan ke mama juju teu pantes mama juju atawa nu hiji na selama hayang ku zai pek wae mama juju itu namun erek belajar makhluknya huruf belajar da urang tetap hese utama nama lamun geus urang perubahan dina masalah paham letah insyaallah sapaseh-paseh cek sorangan moal mungkin loba teh ngageureun mun digeureun ku batu nya
belajar sahesena perkara orang kudu leuwih tantangan eta mah lain tantangan haji entang di ditu kitu tapi tantangan jang urang sabab naon jiwa punten ya jiwa pemuda ayeuna beda keur zaman Firaun di lebuan lamun aya nu susah teh urang leuwih giat sampai ka mana ku aing kudu kapangih tata carana gitu banyak ari ayeuna lain ayeuna menurut hayang instan mata mawadarna oge instan kuy buat lung plus dijekan ayeuna datang hirup aing urang mah ulah jadi aya tantangan mun aya datang ti belah kidul bahaji make haji orang lain ngaliwat urang memang di pribadi juga tantang ngerti ngono jadi wayana jadi tantangan ayo intermezzo jadi ulang wayana kugiat bilang na perkara nu hese teh ulang sabisa-bisa eta perkara nu hese teh cing jadi babari bisa asal urang geus apal elmuna non perkara geus beunang ilmu nama babari baru hese hayang awewe sakumaha geulisna ente pelet lain montong geus usuk kalau Yusuf udah kalau ari urangna leumpang mah teu boga motor acan makayu banget kasep siga mangden apa putra abi kan kasep mau di Bandung geus aja banding jeung awewe mah bang kasepna ieu contohna kawani eueuh cara urang kulon apal urang kulon saha eta teh Baim. Kurang kumaha kasep da lalaki. Da ka selewe ku batu jadi we sakit hati. Ada obat. Baim nyomot sih. Eta eueuh. Itu mah jam 1 gini ya. Oh, jadi titipnya belajar di bumi di dia belajar ulah sampai kamu gak pikiran oke dia diajar mau aya naik mulai bisa bisi budak kurang nanyakeun bapak ayah bapak bebek dedi ya dedinya ya nah aya teh naon dibacana naon di dia teh kho eta cu guru maneh naon ya poho deui bapak tapi minum maneh mangan deui naon eta cek guru maneh kumaha hidung bapak ieu mah begitu kalasa ka budak teh komo geuleun duit mah eta cek guru maneh kumaha ya poho deui heuh bapak oge mah poho deui sih kablah eta atuh ila mana hiji perkara ke dibalikeun ku budak tong gengsi pasti eta bakal dangun perkara budak. Jadi wayahna urang cing paham ti ayeuna kaluh mah tara ti heuh aya ti heula mun urang nangon eta mawa muning jeung doma ditajong ditubruk ka insyaallah teh kita je kitu butuh sapi contoh cara bieu nya ngobrol jan cara mah eta nya dia teh jadi beuki kolot mah urang beuki haus lain ka awewe haus teh ngaji niat ilmu nya dasar bakurang komo urang geus terjun ka masyarakat erek manian maji alhamdulillah aya ka dieu teu saya Ustaz Ulay saya mulai ke mana aja setelah ngariung di tadi mah aya sontana mau ditalar moal darah 1 tahun moal Nonton lain. ya Nonton lain. ya boleh tong kayak ge waib awas belajar jadi bila mana perkara nu hese teh kurang cing digampilkeun pikiran nu carana kumaha pahami we kurang tuh diolah jadi nu hese teh kurang tuh dipigawe sampai ka urang nanya aku ulah era urang mah kajeun keneh bodoh ale kok urang mah nganrobakeun mun ningakeun alif teh kieu mun alif ba ta sa jim makhrajul huruf kan salah sakumaha urang istilah mah ku belajar mah insyaallah batu oge sakumaha teasna eta batu sanajan ku 5 menit sakali ari ku tahunan puluhan tahun mah insyaallah detok komo lamun ku insyaallah baik ya lamun tarik cara makmul apa makmul tarik nakol mah insyaallah bakal belah eta batu teh asal batuna anu geus ya, jadi bibir
khusus cara kamari tanya, cara kamari alif tam jabar an, alif tam jer in, alif tawin pesun, an in un, ba tam jabar ban, ba tam jer bin, ba tam pekun, ban bin bun, ta tam jabar tan, ta tam jer tin, ta tam petun, tan tin tun, sa tam jabar san, sa tam jer sin, sa tam pesun, san sin sun. Robahna sacepetna urang geus dibiasakeun kabiasaan robah biwir jeung huntu letak bakal babari. Cek perasaan orang asa pas tapi cek batul pasti dari jelema mah aya dina kakurangan. Nantu salah satu itu diajar urang sa jim ha aya helsan. Hamas ha alhamdulillahirabbil alhamdulillah lan ha kho dal za ro zai apa zai sin biasa alif aya gigian cilok titikan curiwak nama aya gigian muslimin aya gi tapi titikan seuletik eta muslimin lamun titikan ya gigian aya titik tilu berarti manyun urang teh ulah era bibir sanajan ayeuna teh geus rada manyun gitunya sanajan teu dipayun-payun oge ulah era sabab jadi nilai ibadah urang teh shin lain kali aya mitoha syu ulah maksud ulah ya ulah aya mitoha mah sagoreng-goreng mitoha kalau orang pasti di deketan mah pasti bakal loba mere duitna komo menang warisan mah kan kurang kudu loba di PPN jadi pamajikan berarti anak manehna insyaallah kalau nu karasa isi PSBB Persib non Persatuan Sepak Bola lain PSBB teh PS sok rasakeun geus buka pamajikan Samutun sabab bakal Bea ieu kan nya pamarentah ya teh batak pasti bakal manyun kembali di laptop roba nya sin shin tadina shin tos manyun ayeuna mah manyun ngan anu kudu ngobrobahkeun teh si dekokan ieu tah lain shin lain shot tapi shot ayo tadi mah shin muka payunan ulah buntu dirapat teh shin amal ayo nu kana itu teh shin anda ka kuping tapi shin robah kana shot mana shot payun ke lurus shot word kagigi halo mang Zori mang Vovo aja word pada kali pe ulah dia go ulah mau bulet man kapangina bulet teh bela mana urang mencakeun kana jabal word tangin jabal won word jabal bo beda kan word jabal bo beda nya word bade kagigir ka dieu mun rasul mah dalam kalangan sauna ana afsahu bi qiraatil word pangpasehna ngucapkeun huruf hijaiyah teh bagina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dina tempat duanana teh duanana bagina Rasul berarti baru huruf hijaiyah anu 28 teh lain kha lain ha lain sin lain sad tetapi nu hese teh wad tapi bulet wad ghairil maghdubi jeung beungeutna mah batal ghairil maghdubi tah tunungan kade ghairil maghdubi belajar robah ku urang nya sin shin sad wad to bulan kena kol-kola alto zo sakedi pecahkeun liangan ieu zo pecah zo razo ulah beda zo ain hese siga anu urang arek ngarekep ain siga urang arek ain ain tong boro-boro waib jeung
aya Mang Usep sama Wauman si abang wae bakal kabur. Aing. Mantap urang. Siga mare irung pada lain tarikeun kana liang anu luhur irung mah aya kaos. Siga kaluarna suara teh bakal ngedung tapi dibuka buleut. Aing tangin jabaran, aing tangin jerain, aing tangin pesaun, aing aun ya manun iya kana budu beda. Mun sidah teh sidah hamzah teh ari aing nu tadina aing tangin jabaran teu mah teu kitu pan aing tangin jerain aing tangin pes on sok aing nah Allah kuat gitu lain supaya bisa ngucapkeun aing a'udzu billah lain arek bahasa aku ta'awadu kuma nyalindung kuma a'udzu billahi minas Gua gitu gua. Rin sila dina laklakan rada rapat itu subuh dibuka sadik rin lamun dilapatkeun gin kena ghairil magduta teu naon bangden teu bahati tapi dina makhrajir huruf bahkan urang ka kuping namun ngaimaman ku makmum lamun urang keur mubari dina magrib ka kuping suara kudu tak menggigireun beunang maha eta urang diajar tuh olah nu hesena eta teh dipraktekkeun urang tuluy kumaha carana sugan ka bawah ngimpi wae ka bawah sare wae ade teu nana nya siap eueuh barang anu hese ceuk kamari kabodohan jeung kapinteran Allah mah nyadiakeun pek beunghar jeung sangsara Allah mah nya kumaha urangna pelajari tuluy rin fa ceklokan kaburang kop beda jeung kap mungkin teh kol-kolah kap lain hamas Allahu akbar lamun dina adan ke belajar itunya dina adan ka de ulah mun eureun dinya ulah sampai ka istilah mah lamun urang diwasolkeun ulah sampai ka Allahu akbar deui contoh loba kan Allahu akbar apaan eta teh lamun urang ngareng hape Allahu akbar eta mah ngareng hape lah mun aya diwasolkeun mah Allahu akbar kap aya hewasan aya hamus akbar siga kana rin irgin mah di dieu aya akmat tengah-tengah kap liang pisan tengah-tengah kap rin mah di dieu rin raos rin ya rin kap op di dieu op ceklok hese wae diajar kop benyeng kop palaur dengan imaman mustaqim kacita batan teh mangden ai batal dina masalah fikih manggan 3 kali ajana eta ka mana ai sakali pan geus siro mustaqim 2 kali dider angkat dider sakalian dia betul itu pertama kan ajana eta ka mana atuh urang asa teu pantes ngan palaur lamun Bang Todi ditukana dicawa ngaceng nah itunya ya siap cik jajaran tengah hungkul sampai ke ditu ya sok agung gadi nyanakna dah sok eta gadi itu bismillahirrahmanirrahim alif ba ta sa jim ha wilayah ulah jadi rapatna sakali ya nih alif ba ta sa jim ha
Shin. Nah, tidak sin. Shin. Eta mah jauh nunggu. Wasil asror watil yakir. Berarti ngan sabur sangu sacomot lit. Jadi kalau perebut ya. Jadi titipnya sakali deui dina bab masalah makhrajil huruf sahesena Al-Qur'an hurufna nu aya dina hijaiyah supaya urang teu lupatna meureun kana masalah. Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun pasti urang bakal kalalat. Sunah itu cuma lieur. Tah, can naon-naon jolieur insyaallah leuwih beuleuh. Jalan nih orang enjoy we. Ayo berjalan, mengalir. Ini gantung. Insya Allah aku ramah babari ngapakeun lagi lah. Lamun urang rajin. Daran mangalakeun Al-Qur'annya. Anjal Al-Qur'ana amamamu qadawil jannah cik saja mah Al-Qur'an jeung imam maka eta urang bakal asup kana surgana Allah. Tong berbicara sugan ke bisi tatagan urang ngaji Quran talana kana surgana Allah tetapi na urang labana goreng tapi surga nu aya heula di dunya insyaallah naon katenangan katentraman kasehatan keamanan hanya eta surga dunia sehat dan sehat Ayah terjadi sejuta. Terjadi ji. Terjadi. Banar nemokan. Enggak dikenal tuh ji. geus di dieu doangan di dieu copan atas di dieu Dia aja boleh di rupiah. Surat Anwar. Kareng hafal lah sambil hate ngapalkeun, sambil hate hafal. Nu penting mah wayangan bisi. Jadi kembali lagi karena masalah eta makhrajul huruf, terus makhrajul huruf kana Fatihah urang tuh digecek. Nya, tahu ide enak. Keun masalah eta makhrajul huruf dina huruf hijaiyah nu 28 ulang terus dites nganti saurang-saurang teu duaan-duaan breng sararea jeung sajalur saja sajalur. Takwa enak urang teh sabar dinten deui kana Ramadan teh. Dua. Dinten Jumaahnya. Jadi urang ulah terlalu tingsian, ulah terlalu tua nih. Sabab naon da panyakit mah sabenerna tingali koreksi itu aya dina diri pribadi. Nya, ceuk tadi teh urang dina bab masalahna. Ari panyakit dohir urang sieun, panyakit batin mah urang teu neon. Kumaha? Oke. Ulah kitu teh ayeuna kitu. Wasari'u ila maghfiratin min rabb wa jannatin 'arduhas samawati wal u'iddat lil muttaqin. Ta urang teh sabarna ti kamari keneh. Rojab, geus rojab teh lain ruwah tapi saban. Nisfu saban kamari keneh. Ayah hadis mana itu doi tidak ada di Rasulnya. Masalah nisfu saban. Ai urang ngagaweanana eta goreng bid'ahna atau hade? Beda asalna kahadean naon jaga-jaga urang rapot disetorkeun malaikat teh nu nyatetkeun urang tiap detik tiap menit dan 22 perkara eta malaikat ngajauhan ka urang. Malaikat tiap detik tiap menit tiap renghapan urang tiap picepan urang mimirutu eta malaikat tu dua teh tapi 2 perkara eta jelema mun bila mana migawe 2 perkara malaikat anu 2 teh kakara malaikat naon eta dah anu nyatetkeun amal kahadean jeung anu nyatetkeun amal kago matak bila manapun dan punten pisan jeung manusia mah urang bisa ngabohong demi Allah Rasulullah wallahi teu hate leutik nu ngaranna si keden nu ngaranna aya ge haru masa teh nah ieu manusia mah gule demi Allah teu salam cek hate
dan masih ayah malah kali. Pakai hal gitu nya. Tak urang cing apal karena diri nu sabenerna saha urang teh anu tadi ngaku teh cek lisanna si Keden mah. Demi Allah percaya kalian manusia teh. Percaya naon mahnya pangkatan si aja coba demi Allah arek kitu teh nya. Nah, da urang mah sok ningali cangkangna kurungna urang tadapina jeroanana atarapi anu di kurunganana hese urang mata kudu cing apal kana jati diri cingnya kana diri urang nya cingnya kana diri ta eta malaikat raqib jeung atid teh ieu anu bakal ngajauhan teh dua perkara keur naon eta manusia ngajauhanan eta maksiat teu beuki deukeut. Wah sia. Ya mah ku aing mah. Belum na oge badak biasa pentunan salapan 10 17 make hiji jeung 7. Usap itu langsung deukeut. Angkat di bobo. Di bobo. Naon tah? Keur bobo cici. Apakah eta keur bobona manehna boga wudu heula? Boga wudu heula berarti bisa oke, catetan amalan deh tuliskeun. Cung anu meme sare sok wudu heula mudawa mah cung. Cung. Ayeuna urang punten pisan ye. Ayeuna urang ti mulai sah ayeuna da urang makan teu diwedak. Urang mah teu make sido wardah teu nya. Urang mah teu make ieu sido ieu lipen teu pan urang mah. Cik biasakeun erek sare teh urang naon mudawama wudu. Engke teh ya bagian dia belum bisa barakali sing saja manu mudawama wudu lenjang salat hungkul, lenjang maca Quran hungkul, tatapina erek ini digawe boga wudu. Geus batalkeun batal biasa nah dicai wudu deui. Tuluy manehna erek kacai hayang kitu tak jeung ngompol teh wudu deui sanggeus teh sasalaman jeung awewe batur saanggeuna eta teh dunungan urang eta sasalam si pajarkeun boga corona mana ngasongkeun sok can walaupun teu meunang oge sanyana mah mahram nya meunang obat jelema mah cing sumati wae atuh teh sakitu beda deui jalur boga salah pamajikan mencicing anu penggonan teh nun teh sok kudu deui erek sare wae oge mudawama wudu hiji supaya ieu doa teh apa nya sok tingali terjemahna mata ke urang kajian hiji waktu kita ieu teh artosna ieu tapi maksudna kumaha jadi enak sharing urang babarengan ngan moal cara cek saha cenah cek saha teh cek saha mawa heula naon cenah Kita wah aing dengan wah berarti tip mudawama wudu maka cing saja manu mudawama wudu cek tadi teh keterangan faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun raga jeung nyawa teu bisa dipunurkeun teu bisa dipeulakeun Gusti hayang moal ayeuna moal can aya takdirna can aya waktuna kodona ti Allah nya tetapi nasanena lamun anu tadi teh urang aya teu katenangan naon mudawama wudu tuluy baca memeh wudu teh Fatihah tong YouTube urang macing ikar da meureunana urang ngabunuh kafir henteu urang teh pancikene malam kamari malam Jumaah jeung malam Sabtu meureunana malam Saminggu tina ese urang malam Senin malam Salasa ayeuna malam Sabo kaya geus balik deui da moal bisa nya awan urang musuhna mah dengeran kira ese sungkul nya Senin, malam Salasa, malam Sabo, malam Samis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Tinggal orang lah gitu. Ya. Sok urang teh mudawama wudu baca Fatihah. Tong loba-loba teh sira tuh era sarena tuh. Geus Fatihah sok baca ayat kursi. Geus ayat kursi ayat Al-Ikhlas, Falaq jeung Bina. Hese wae sare da urang baraeun di pamajikan. Apa urang teh
sok buburu jokot Quran mah cayasin 11 kali mah masih kena hese sarewe ningali pamajikan bagi nongen balik ke orang sabab da urang resikoan geus kurang da PSBB teh ya gitu mun cenah arti PSBB teh pamajikan sambut Peak. rumah sate dah pasti barang kenu kepikiran atau ayat harapan cek pemerintah ke lockdown sete ngajedog di mah oh menawi sare jeung sare ulah kitunya di pamajikan si saroleha amin kare ulah saroleha solehah urangna kudu soleh tapi ayeuna pan urang nempak diri pribadi sing soleh urang teh sabab pamajikan jeung anak eta tak sanggeusna kitu hese wae wah atuh 7 balen coba sare-sare engke meureun cukup tinggal ceul baca Quran pemeta tutup loba mikiran sagala bahal dina hadis arba'in mertakeun cing saja manu apal 40 hadis arba'in sampai apal sampai ka diamalkeun eta bagianan tapi orang teh sandaran karena masalah bagiannya sudah kayak kalau belum belajar hiji-hijinya ilmu teh loba berat ngadon mun di urang ditayang tuluy disiar tuluy ilmu ngadon beak nyawa tah eueuh tumutuhna ilmu oh zaman aing boga ilmu hal sajen mah sanakeun aing eueuh eta teh geus boga penyakit bos teh ujug iya takkan ulah kurang ilmu tengah boga-boga dunia tengah boga-boga pangkat komo watil kan ayam muda wil habainan nas akan aku putar balikan tatkala manusia waktu itu pinter berbicaranya paseh pangkat luhur waktu harita seketika bisa modal kojor tul pupus alias modal oh pak eta turun cing saka ilmu teu boga dunia teu boga pangkat usaha eta syariat ngalangkungan merenang masyarakat nya urang diangkat ditayakeun lupa-lupa asal putih lu tarobana teh harta tahta dan wanita hancur loba nu kitu tak urang mah matak ti ayeuna keneh sok baca ke dina hadis arba'in bismillahirrahmanirrahim Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta tilu kali sabada maca eta kaum Fatihah ayat kursi ikhlas falaq jeung minas maca eta seandainya bisa terjadi loba kulier teh langsung istirahat sare geus bacakeun eta teu mikiran kana masalah hutang pemikiran karena masalah lockdown, pemikiran karena masalah RKK kabupaten pasti kudu bakal ditanya, pemikiran karena itu langsung sare, nah isu-isu digajikan kudu jadi pamajikan teh, pah, ayah, dedi, man kade bisi mang dedi dadakan, dedi, ayah, dadang lagi, langsung. Insya Allah bakal mal itu pertanyaan ngeringan dibantu tah ku hasil eta man robuka man nami wan imamuka eta pasti aya jawabanna agak berat siga dina ieu deui ya naon urang mun teh mau ieukeun layar proyektor dina layar kitu cek bakal dina kuburan teh poek mongkleng buta rajin ku dampakna amal hade eta sejalma kumaha enak bulan puasa lobakeun istighfar nu tadi teh wasari yang ila maghfirah buru-buru karena naon maghfirahna Allah cenah waktu kereta urang cadena maot geus ngadawankeun mah sok ngaji kieu alhamdulillah urang babarengan mudawa mah wudu jaba doana pastina maot teh urang muga-muga panjang umur ayeuna amin datang malaikat mun kajengan ke di hadis bertayakeun 7 rangkah anu ngajajapkeun malaikat mun kajeng nakir datangnya ya keterangan tapi punten anu leuwih dasar dari lamun upata kana permasalahan ka jero mah eta teh pada magrib pertanyaan mun kajeng nakir teh dina hadis bertayakeun mah bada 7 kali lain ka paling si cepon geus paling diintip bae dari ka paling diintip pertanyaan aja udah mah kadangnya di luar tah eta bila amal hade teh insyaallah pas hudang urang teh gigireun anu palebah kieu teh mun-munan ditinggali mun di dieu tinggali teh
aya awewe widadari anu gelisna kacida di dunya mah sagelis-gelis anu di dunya di itu mah aya lain di surga lain di alam barzah erek datang mun ka jeung nakir leuwas teu mayit tuh ahli ibadah digali teh ahli salila salah jawab cek nu gelis teh kakang abdi teh amal sarira anu sae di alam dunya yang wuduna sok dibundawamakeun salat anu 5 waktu na sakur salat tunggu tetapi oge sabada salat terlalu umpat karena masalah pasang nomor tala dah harap kita salat akan hadap saya mungkar lainnya mah dewek mah da mutlak oh sangat menutup tidak bermasalahan jeung tatanganaha di hablum minanas teh ngaislakeun segala upahana bahkan teu boga hutang saperek oge saperakun oge teu boga teh beres amaliana hade sim abdi teh cek eta widadari teh amal sarea anu sae anu bakal ngabantos kana pertarosan munkar jeung nakir duh atuh naum halus anjeunna sare teh siga anu anya panganten cung anu pernah pangantena cicing acan cicing dari mah geus capek anya panganten poho aya buru di sunatan dah harita lima joger teh isuk salat subuh ge poho teu karaosnya cenah wengi bobo padahal capek teuing meureun bunga meureun geus leuleus eta syarat jadan nyubut teu karasa eta kumpul eta dina katerangan sulam tauhid kode kupur ucapan ulah sampai kata karasa ayeuna urang geus beres sak dengeuri aya teh ka jam 8 20 menit jol beres urang teh langsung siapa enggak ambilan tadi sangu teh jeung ieu liwetan ayeuna ngobrol tadi oge lapar ke ngadengekeun Mang Dene teh karasa waktu ai tadi ngarenghapkeun 3:30 nya di dieu bismillah teh imah tulu urang ngarehapna ngicupna can ngucapkeunana can ngaloko salam jadah nu kopi can kopi heula pait jeung amisna atau kopi kapal api dan penting mereka gratis 5 karasana kira oh maksudnya mana kayak tepeli tepeli ada insyaallah pemodal ge hayang insyaallah cing mararaju usah diaraja usah diaraja maka teh dihina ku batur lah tadi aku batu, insyaallah Allah sakumaha hesen eta gelis asa urang make motor anu namanya memek mayeuna teh anu tukangna meber teh kitu tinggal buntut aing paut cek insyaallah lah duit lobang tokeun duit ratusan ribu di Jepang meh beli kana sana pina kalau datang gablang duit mah tak jalan tak kembali tetapi seandainya orang kieu tara salat paling 10 tahun kali jumaah ge da kadang-kadang be aku kerek we ieu mah komo ayeuna dicarek omat tutup masjid paling kitu nya ieu keterangan teh istimewa himbauan ti pamarintahnya bisi aya nu kakeunaan virus di luar kota urang loba katarepaan urang tah hikmahna urang mah insyaallah bagi orang jalan gede masalah gimana tanda tilu kali di mata kumaha nah tak ieu lah permasalahanna urang hati-hati ngajaga hade eta mah kita lockdown hade ngancing karunya namun sababna urang sabulan leuwih ayeuna teh permasalahanana ieu beas geus ya listrik ongko gratis nu aing oge teu tah teh nu aing sumpah aing mah tapi eta ieu mah punten pamari wallahi ningali kieu apa sengaja gratis bos nya terus jajan balik diri tuh deh cucu oh coba 4.000 dia wah ade oh sudah 2 bulan non atuh enak ya depan 3 bulan teh berturut-turut sana nu cek alon teh abi man sakur 2.000 sudah sebulan lebih ya teh tulung si jadi 2.000 tadi abi man cek anakna abi man teh si abang teh nanti da dirinya DRS lu buka kontrakan tuh kalau itu mah
cobaan kan dia cik mah cobaan cek itu berarti dinya D2 dasar 2 tuh ya teu asup ya D2 kan deden kita mah dokterana sih deden jadi asup ke mana dan nututan deui ka mah ge anya di alhamdulillah bukan teh makeun we ai masalah urang mah dah pasti wae permasalahan diuji jeung dicoba mah usahanya kendung dipikir masalah teu bisa usaha ku ayeuna hesena rezim teh hese asal orang iman jeung takwa hasilna di alam barjah oge mah tapi sabalikna nu teh lahek mah dilewat makan oge ngadon kerek hampura urang teh ayeuna urang loba sifat urang jiwa urang lahir jeung batin urang tong setahun sekali bulan puasa ayeuna urang kudu siap nya kade bila mana urang teu kuat ieu saanena nyumput lah dah karasa ku penjahat di bahasana teh kan kitu disukana teh bayeuna mobil mah aing anu salah gampangna ka aing sok karasanya usaha ya karasa kan balik kitu jam 9:30 lanjut kopi soalnya kain ama aing kade goreng oge kanara aing pan bahasa kitu keur goblok mah tapi insyaallah nyepertikeun nama lain kitu alhamdulillah lebih kamu berang mana mah berang teu puasa sok leuwih ditanyakeun nya di dinya tadi oge ngarokok isuk tinggal geus sipan ngabohong bakal ngarokok isuk berang kalau saha nyalek mah sok dia wangian sumpah kejakeun ka kahanana kejakeun isi wani isuk jal udah enggak kena pada tapi jama anu goreng amanah yo tinggal dikeun ieu bagaimana ranjang urang ieu teh pas sudang poek mongkleng buta lagi jeung deui eta kapoek sapoek-poekna eta di alam dunya bila mana anu ngabeubeg pisan hideung cahaya saeutik poek cobaan kayak di poek pisan luar poekan si abang cenah poekan gitu baik poekan baik Mang Jo eta poekan poek ngapa di dinya teh elektrisisi komo 15 nya hidung we urang cekel hidungnya bisa percaya ieu mah sapoek-poekna eta tempat ngabeleg-belegna leuwih poek tinu poekna eta tempat beleg-belegna eta sakumaha bundeuna kumaha kebentukna kumaha bakal katinggal di situ percaya mang kitu lah kita urang bakal ke dieu banyak pas ningali poe bisa istighfar tadi waktu kali tamu jangan lagi rupane jasad lain ruh nah pertanyaan sebagai kieu ya cek mang den apakah eta di alam barjah di alam kubur teh sanggeusna di kubur di dinya pertanyaan teh nah anu ngajawabna urang anu di talian kayak mau dibuka ieu teh langsung cek mayit teh yang ieu teh saya teh da di talian eta cengarunya moal bukan jadi babari mayit teh sia pan hese cik pertanyaan jawab engke lah moal ayeuna pertanyaan teh mayit eta nu ngajawab alam barjah eta nu dikuburkeun di tempat eta atawa di mana teh bisa digantung wae mah tasanggeusna kitu teh ku akibat dampak akibat amal goreng di alam dunya terlalu berani teh mangke we surga neraka anu penting mah ningali si eta sok ngomong si eta sok dina si eta sok juti tapi maotna sugan balik teh pandinya ulah buka pikiran ka dieu pribadi pas hudang teh hudang si mayit eta hudang di mana ya hudang di mana ingat kan mau gejak oi ningali ke belah keca kapaehan deui eta lucu mayit anu geus maot ningali eta anu hideung keur poek aya hideung mata kula hideung-hideung teh bersihan wudu tah lain nanggap ya bisi si aya pamane di jalan kayak kisah nyata iya aya dina
Calabar acan. Acan capek tuh. Ngomong ada yang banyak apa nya? Serius tuh ya. Eta si mayit langsung kepayahan sakali. Ti malaikat digenting di bari PPO ku malaikat. Beureunang tolas. Kepayahan. Ayu putih. Masih ganang mah. Udang deui. Ningali kalinya. Boleh. Luas kapayahan. Nan kepayanya sampai ka 3 kali tah. Geus kapayahan udang deui. Belum deui untung bisa teh ngeri. Geus kitu teh ka 3 kali anak-anak. Jaba poe katingali eta aya bentuk anu kacida hideungna leuwih batan kapoekan eta bakal katingali ku urang teh. Pikasieun eta teh. Ditanya teh bahasana ge lain. Jadi wani harita teh maksudna ka 3 kali anu ari ajeun saha? Jawab eta anu hideung teh. Bahasa urang bahasa Cibadeut teh, bahasa Cibadeut teh. Aing teh amal sia anu goreng anu baheula di alam dunia nyepelekeun ka ulama, ka kiai, ka ustad, nyepelekeun kana Al-Qur'an, nyepelekeun kana tek-tek bengek, ditita soran ngadon kumaha aing we, kita puasa ngadon kumaha aing sagala pahal sampai ka sagala perkara kagorengan dilampakeun, tah dampakna milu pangajian oge henteu, ngadon ngonang kabehanana kana jalan maksiat, bisi genep 3 opat-opat eta mah bijil sok baca pasang lainna. Tah ditanya gitu aing teh bakal ngusruhkeun sia bila mana malaikat munkar jeung nakir nengah ka sia erek bisi bae apa kita bahasa nya ngan heuh didegungkeun bisi labu teh eta teh amal urang anu goreng udah dianggap sepele eta mata ieu geus gambaran kitu berarti alamatna urang dina siksa ku naudzubillah sumanau mata ti ayeuna persiapan wasari'u ila mad merab wajan arduhas wadwa wa'id muttaqin kawayana ta'ina tubu ilallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam lobakeun istighfar persiapkeun ieu ayeuna sakedeung deui urang ayeuna teh gambaran kertas teh anyar kakara diisi sabaris rek teh kakara sabaris saban kaman ayeuna sabaris yang hadapan kana naon Ramadan kadua barisan nilainya HD beres HD tuluy teh mun HD-na nilainya berarti lain sabaris tambah 2 baris. Oh iya mah ya dina masa ucap tekad laku jeung 8 HD. Oh iya mah sok pengajian HD. Oh iya mah dina puasa teh manehna sok sedekah HD. Gitu kan? Oh dina manehna keur puasa teh sok mudawamah agar tadarus Al-Qur'an HD. Manjang sabuku bisa beak. Buku biasa mah contohna gitu. Tina sakali teh sabulanna jeung ku harita mah saper oge asal uang amal ibadah HD ditulis dulu. Amal HD tah urang. Matak ti ayeuna urang bisi ku dari masalah yuswa jeung umur namanya. Matak ti ayeuna yang harapan urang Ramadan sing-singkan lengan baju. Yang naon siap aing jihad. Siap aing jihad. Jihadun nafsu. Nu karasa urang jicing na numpakana kana nafsul amarah. Cilaka urang. Karasa kumaha teh komaha enapan nya si akang-akang ya ada geus baru pamajikan teh ini mah teh tidur lagi bangun lagi bangun tidur lagi tidur pagi tulieur bisi urang teh keun teu naon aya ibaratna maki orang susah usaha enak sare deui teu jadi masalah tapi hate urang dipat
وسلم وبارك عليه ومن بنا من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dia bukan lah, bukan